Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang? Syukur atuh pami daramang mah. Nepangkeun wasta aksan Maulana Al-Amin. Di Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Abdi bade ngadongeng nu jejeurna kuya ngagandong imahna. Wilujeng ngaregepkeun. Di zaman baheula kapungkur mah imah kuya teh aya di sisi muara. Kapirang sora lauk ting kocepak nacai. Kocepak. Aya sora manuk patembal-tembal. Cicit. Tuk kukur. Aya kuya keur angkat ngahumo. Dina dahan kai aya monyet tinggarantung. Saban poe kuya gawena ngan ukur ngahuma teh tataneng atanapi berladang. Kuya getol pisan kana ngahumana teh. Indit isuk balik magrib. Hiji mangsa basa manehna keur di huma. Aya hujan angin anu gede kacida. Godemrang jeleger. Tatangkalan loba anu rarubuh. Kitu deui jeung imah sakadang kuya melu hibeu tiup angin. Brush. Lup ditulung. Ragrag kaluwi. Sakadang kuya atuh sedih kapisan barang balik imahna geus teu aya. Isukna kuya nyieun deui hiji imah anu tohaga. Bangunan ageng jeung kuat supaya ulah kabawa angin deui. Hiji poe kuya balik di huma. Tuluy masak keur dahar sore. Sabot masak manehna kacai heula. Keur dicai manehna nempo haseup ngabul dina suhunan imahna. Kuya gancang mareuman. Tapi geus teu kaburu. Tungtungna kuya teh hing bae ceurik bari nempo imahna anu beak kabeuleuh. Imah kuring geus beak kabeuleuh. Teu lila keur kitu ujuk-ujuk jol bae sakadang monyet kolot nu geus loba huisan. Aya warung sisi jalan rame pisan Cintameng. Awewena luas luis gelis pisan ngagoreng. Lalakina los kapipirnya monyet nyanggereng. Eta monyet teh ngomong ka kuya. Tong dicirikan sakadang kuya nyieun deui bae imah mah. Lain matak sakali ieu bae sakadang monyet. Harita ge kitu bae aya hujan angin anu gede. Imah kuring ruksak keur ditinggalkeun ka umah teh. Kudu kumaha
hayang boga imah anu awet teh. Gampang atuh kuya, ngarah imah hayang ulah cilaka mah babawa bae ulah ditinggalkeun. Pek ayeuna mah maneh nyen deui imah anu alus jeung kuat. Nu gedena ngukur kana awak, pantoh dihareupna ukur bisa longgar sirah paranti kaluar asupna bae. Omongan monyet teh diturutkeun ku kuya. Tuluy manehna nyen deui imah anu alus jeung kuat, nu gedena ngukur kana awak, pantoh dihareupna ukur bisa longgar sirah paranti kaluar asupna bae. Saenggeus imahna jadi, prok bae dipasangkeun kana tonggongna. Ari sakadang monyet teh anu ngumeuneureunana. Tah ti harita mah imah sakadang kuya teh sok dibabawa, digagandong. Pesan moral kana cerita ieu nyaeta, jadi jalma mah kudu getol ka sakadang kuya, tapi tong gampang putus asa jeung teu boga akal. Sarta kudu daek babantu ka batur kos sakadang monyet. Sadulur, mung sakitu bae dongeng ti sim kuring, mugia tiasa kahibur tur kenging hikmahna. Ku sim kuring ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.